wabarakatuh. Kita hari ini mau ngonten. Duh baru dak meni ayasan lila aing mah. Jadi si kabayan heula aing jabait. Aduh. Ini kita ngonten hari ini kita akan make syungsatna. ke Walungan Ih geuning ieu aya bocah-bocah di dari ieu. ngonten bersama tiga kuda nih. Tiga kuda nih. Kalian mau ikut? Boleh. Nanti kita kudaan di Walungan. Guys ya. Sok atuh eta burung nyabak bujur. Heula teh dihandap. Dihandap. Mun video kurang deui. Eta kantongna kasih sikeun heula teh. Karena heuh. Hah? Kantongna kasih sikeun heula. Oke, lamun geus di alat pare. Saya mau Main bola di sawah. bola di sawah. Nanti abis main bola di sawah kita main bola di kamar. Double. Gara bujur bae geus eta teh ke ukuran ke video. Tah guys, jadi ena mah erek ngojay. Teh nak kunaon eta bujur di keron we. Ngait. Tadi jalan jalan. Sama jalan ke jalan. Duh aing biasa marerang. Aing malah langsung di-upload kan ah. Perjalanan yang sangat melelahkan guys. Ya aing atur bener ini mah. Mana? Oh salah jalan aing. Ada ingat heula urang. Anjay, iya imah teh popon teh nya. Ari ieu nu saha cok? Masjid itu. Oh. Iya ya motor mioning. Ah. Kemana? Tadi ya woi. Oh salah keneh wae aing jalanna. Teu nya hopan aing. Alhamdulillah. Itu mah saha itu nu Arurah. hah? Arurah. Harurah. Iya. Aduh. Aduh. Guys, jalannya sudah mulai curam ini, guys. Si kabayannya ini. Ayo. Kemana? Oh. Di mana heug? Oh beda deui. Oke. Asah yang modal, guys. Kumaha ieu? Ke Walahar ya guys. Aing si tiga deberus atuh ah. Kita sekarang sebentar lagi mau mentas jembatan Siratul Mustaqim. Anjing mung aing mah ieu soak. Gemoy cicing aja dog heula aing heula goblok. Mung moy. Moy. Mau melintas ke jembatan. Uget-ugetan kieu mung aing mah. Mung, Cok. Ke heula.